Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng Capruk Radionet. Dina salah sawios kontena nyaeta dongeng Sunda. Anu dina danget ieu nuju medar hanca carios balad siluman. Karya Kang Rudian Sah. Mugi-mugi para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina kasehatan, aya dina kawilujengan, oge saum Ramadan urang anu nincak kana 10 dinten panungtungan langkung mundal sareng ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge tekendat mugi-mugi urang ditebihkeun tina wabah pandemi COVID-19. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, simkuring ngaturkeun nuhun anu saageng-ageungna kana pangrojong para wargi kaum dangu sadayana ka ieu kanal Capruk Radionet. Anu danget ieu parantos gaduh subscriber dugi ka 1000 subscriber. Mugi-mugi kapayuna teras nambihan supados janten pangrojong kana ikhtiar ngamumule budaya utamina budaya Sunda. Teu hilap kanu nembe sumping hatur nuhun pisan. Mugi-mugi katampi konten-kontena. Boh bilih teu acan subscribe mangga kantun dipencet wae seratan subscribe anu palih katuhu handap video ta anu ieu. Supados kenging notifikasi upami aya lajengan cariosna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios balad siluman anu tipayun nuju medar tarung Randi sareng Rustam saparakanca. Kumaha terasna eta carios? Mangga supados teu nyangkolong teh karawaktos urang lajengkeun. Randi harita langsung nyebrut narajang ka eta dua musuhna. Turu anu leuwih ti heula ditarajang teh nyaeta dudung pisan anu geus ngamimitian manjur-manjurkeun minyak tanah kana biwir warungna Randi. Ngan orokaya gerakan Randi teh harita henteu bisa laju kanu dipimaksud. Lantaran harita digigireun katuhuna Randi geus ngagurilap deui bae celuritna Rustam. Arek ngababad kana cangkengna Randi. Hiuk! Aleuh! Randi ngaranjuk kaget. Manehna kapaksa ngabedokeun deui niatna harita teh. Gancang mundur sababaraha lengkah ka tukang. Sabab Rustam terus-terusan ngarangseg deui ku panarajangna anu kawilang ngabahayakeun eta panarajang teh. Sadangkeun harita dudung anu keur migawe parentahna ti Rustam geus rengse dipigawe ku manehna. Seuneu mimiti ngababela ngalentap kana sabagean warungna Randi. Saenggeus rengse mah parentahna Rustam teh dilaksanakeun ku manehna, dudung nyelang heula dirina ditenan ka handap amparan sawah. Pikeun nyalukan adina dadang anu tetela eueuh bungkeleuk-bungkeleukna acan. Kemana cenah si dadang tehnya? Ngaharimangkeun lanceuk taeun teh. Aya kieu mah aing kudu leuwih ti heula neangan adi aing bisi kumaha onam. Daripada kudu ngabantu si Rustam mah. Mending keneh teangan heula we adi aing. Keun lah mangsa bodoh tah teuing si Rustam mah kumaha karepna. Sabab parentahna anu pertama geus dilaksanakeun ku aing tabieu. Ceuk dudung anu harita ngagerentes ngomong sorangan dina jero hatena. Kituna teh bari mencerong sakedeung kanu keur tarung. Dudung! Kemana maneh? Woi! Rustam nyelang ngagorowo ka dudung anu jolumpat mangpret harita teh ninggalkeun pakalanganana. Ku Randi bisa katitenan kalawan jelas
nalika anu keur ngabubat babitkeun celuritna ka manehna teh jol ngajorobok tarik. Bari samar-samar Randi oge asa apal kana eta sora teh. Ngan pedah Randi henteu loba carita nya ge bener dina panasaran. Niatna arek ngajambret kana tergos hideung anu keur dipake ku eta jalma ngan bae teu gampang. Urang tunda heula kaayaan Randi, kacaturkeun ayeuna dudung. Waktu dirina digorowok-gorowok ku Rustam teh, hare-hare we teu ngadenge. Malah manehna terus wae meletang lumpat tarik, mapai jalan gede teu malire kana kaayaan. Sakapeung lempang ngagedig bangun rusuh. Panon culang cileung katebeheun sawah, lamun kaperengan teu kahalangan ku bangunan mah. Terus laju motong jalan anu brasna ka pasawahan. Manehna teu wanieun dilila mapai ka jalan pilemburan sabab bisi pasangrok jeung warga ronda. Dadang. Aduh. Di mana ari maneh teh atuh Dadang? Hate Dudung terus tagiwur sabab leungiteun tapak anu jadi adi. Sedengkeun ari Dadang, jalma anu keur diteangana harita teh nyampak geus dihurup ku warga lobaan. Sabab Dadang nalika 3 brus ka sawah teh manehna ngadon terus ngapruk ka kebon jagong anu brasna ka jalan gede. Manehna naek mapai galangan sawah gok ka garduh ronda. Dadang teu nyangka. Bangsat! 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 Warga anu kaparengan keur tugas ronda oge jadi caruringhak. Barang nempo aya jalma make tergos hideung ku lamprang kalebah dinya bari nyurigakeun. Warga anu caricing di imah khususna lalaki jadi paciweuh. Waktu ngadenge warga ronda nyebutkeun aya bangsat teh. Antukna ngandrul wae jalma loba aya kana welasanana rabul daratang ka garduh ronda. Bari marawa panenggelna sewang-sewangan. Milu ngaruruk ka Dadang anu leuwih teu heula geus diraponan ku 7 urang warga anu tadi aya di eta garduh ronda. Halu sahaluna, bedog sabedogna, kiwari nyayang kana anggahota badanna Dadang, anu harita teu bisa ngalawan. Podaran euy, podaran! Siap, podaran sakalian tah tuman. Montong dibere deui ampun, tong dibere deui hirup. Nyaho keur usum pes bebek ieu hayang we ngagarong sia mah. Ceuk warga beri bukbek ndeunggelan badanna Dadang ku pakarangna masing-masing. Ampun. Aduh. Alah. Iya, ampun. 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 Aduh, ampun. Aduh. Tong dipayan. Kuring mah lain bangsat. Aduh, lain bangsat. Aduh. Harita Dadang dina sora anu bari nahan kanyeri, puguh dirempuk ku lobaan, sarta dibongohan heula ti samemehna. Manehna terus ampun-ampunan menta tulung. Hayang dibebaskeun tina eta kepungan. Awakna harita geus mimiti paloboran ku getih. Allah, mana teuing aya bangsat sok ngaku. Datara atuh. Sok ah, modaran langsung euy. Meh teu ngaresahkeun wae ka warga tah mangkeluk teh. Modaran. Warga lembur harita meh kabeh taya anu teu nafsu. Maranehna hayang puas nindak ka Dadang. Anu diaranggapna Dadang teh nyawe bangsat. Sumpah, demi Allah, kuring lain bangsat. Tapi kuring mah preman bayaran. Ceuk Dadang bari jeung nutupan sirah kudua leungeunna harita. Sedengkeun ari awakna mah tembong harita teh ngadon terus ngarengkol dina luhureun taneuh geus taya deui tangan pangawasa. Lantaran awakna karasa nyareri balas digebugan keluarga. Tatu anu timbul geus loba teuing ngaluarkeun getih. Ah, preman bayaran. Aduh, mau ieu mah preman bayaran. Podaran euy, podaran. Ceuk warga ariweuh. Tapi dina kaayaan keur kitu, ditukangkeun warga jol kadenge harita aya sora lalaki kolot anu ngomong ditujukeun ka sakumna warga ku sorana anu rada bedas. Ae. Kelana Nur. Ari teu teh sok hayang wae main hakim sorangan ieu mah. Aya naon ieu teh? Saha eta? Heup. Saha ieu?
Cek eta sora lalaki kolot anu tembong merunyung datang ke lebah dinya. Eta lalaki kolot teh tayalian ti pupuhu eta lembur anu katalahna Kidamiri. Kidamiri, mohon ieu ki, ieu bangsa tuh. Meh barang harita warga pating nalieu ka tukang, sawareh ngareureunkeun tindakanana. Cikan, mana ayeuna jalmana? Keun, bagianku lah ayeuna mah nguruskeun ieu masalah teh. Jeung cik atuh euy, urang teh kudu wijaksana. Ulah hayang wae main hakim sorangan. Ari geus teu walah kayak kieu mah jalmana montong terus digebukan sapaehna ditun teh. Kidamiri kawasna bae harita rada keheuleun harita teh ka warga. Matak nyaritana oge rada tandas bari jeung ngageuh-geuikeun. Sabab nempo warga sikepna munggu hayang wae main hakim sorangan henteu malire kana aturan anu lumaku ti pihak pewenang. Kabeh warga ngan ukur mangut harita teh taya anu wanieun deui ngomong mangsa Kidamiri nembongkeun sikep. Dadang kadenge manehna gegerungan nahan kanyeri, mangsa tergos hideung anu nutupan kana beungeutna dilaan ku Kidamiri. Kidamiri terus tapak deku gigireun Dadang bari pok tumanya. Cik, saha atuh ieu teh anu sabenerna? Nah salila ieu teh ujang. Daya pakasaban leuy anu halal. Salain ti maling teh, Jang. Pokna Kidamiri tumanyana kalawan wijaksana. Ari Dadang gancang harita manehna nembalan dina sora anu halon. Abdi Dadang ki, abdi estu sanes maling ki. Abdi mah titahan warga ieu lembur keneh ki, pikeun ngaduruk tempat parungna jalma anu ngaran Randi ki. Jawab Dadang. Har, nah aya urusan naon kitu jeung warga anyar di dieu lembur. Saha nu marentah teh? Sok geura bejakeun ka kula ayeuna keneh. Kumaha eta mimitina? Bet boga hasut goreng kitu ka batur. Ceuk Kidamiri harita tumanya deui ka Dadang leuwih daria. Tapi samemeh Dadang bisa ngajawab, nyawana kaburu dicabut manten kuno kawasa. Barang jeung sora dudung anu harita cocorwokan ti tukang bari nyamperkeun ka jalma anu keur ngagimbung lobaan. Kurang ajar. Eta adi uing tong dipateni kurang ajar. Dadang. Ieu dewek Dadang. Bari ngelengis dudung tuluy ngarangkulan layon Dadang sumegruk ceurik. Da puguh memang sanajan manehna teh preman kasar, tapi manehna oge anger we gede keneh rasa kanyaah namah kanu jadi dulur. Komo deui ieu sasatna Dadang, adi dulur sakembaranana anu memang layeut sapagawe jeung manehna. Ngajadikeun dudung oge tuluy ngaguk-guk ceurik bari jeung ngarangkulan layon anu jadi adi. Sabab dewasa nempo adi kudu palastra. Nempo kitu atuh warga oge tembong jadi silih teuteup ngarasa kagagas ku eta kaayaan. Bari kabeh terus taraki-taki bisi wae dudung terus ngalakukeun tindakan kasar ka maranehna ka sakabeh. Dudung saterusna ngagolerkeun deui layon Dadang di tempatna. Laju nangtung muterkeun paneteupna ka sakumna warga bari nyarita. Anu leuwih ti heula manehna geus ngalaan tergos hideungna anu nutupan kana beungeutna. Ka sakumna warga di ieu lembur, kuring pribadi menta hampura ka aranjeun sakabeh sabab ku kaayaan ieu
Aranjeun sakabeh jadi ngarasa tetenang kaganggu ku ieu kaayaan. Tapi sakali deui sing yakin tur percaya ka diri kuring jeung adi kuring anu kiwari geus jadi layon. Yen kuring duaan lain maling, lain bangsat. Tapi kuring duaan teh sasatna mah jalma titahan warga di lembur ieu keneh. Nu ngaran Rustam katubet Lasmini kiwari rek deleka ka jalma anu ngaran Randi. Tah kitu. Jadi ku ayana ieu hal kuring kacida miharepna ka aranjeun sakabeh. Hampura kuring, bebaskeun kuring, tong dihukum. Pokna Dudung dari nakar nyaritana teh menta hampura jeung nerangkeun diri anu sabenerna ka warga sarta menta kawijaksanaan ti balarea. Ari warga harita tembong kabeh ngadon terus jarempe bari silih teuteup marengan kana lajuna obrolan Kidamiri jeung Dudung mangsa harita. Nya syukur atuh ari Ujang ayeuna geus sadar mah. Jeung Ujang teh lanceukna Jang Dadang meureus nya. Rupana bet sarimbang. Kembar boa. Walon Kidamiri sopan. Mohon pisan Ki. Kuring duaan memang adi lanceuk sakembaran. Malah layut pisan babarengan sapagawe. Ari kitu kumaha kitu Ki? Aki jeung sapangasi lembur nah moal ngahampura kitu ka diri kuring. Henteu kitu Jang. Yeuh, kula jeung warga sakabeh tang tu bakal ngahampura ka diri Ujang. Leuwih nakti kitu kula ge puguh henteu kaget waktu ngadenge Rustam jeung Lasmini boga tekan goreng ka warga anyar anu dalah Randi. Ye kula percaya kana katerangan ti Ujang bieu. Malah angguran mah ye kula sakabeh anu kudu dihampura ku diri Ujang. Dumeh kabeh warga geus wani mateni adi Ujang. Kitu Jang. Katur nuhun pisan atuh Aki. Upami Aki ayeuna sejang ngahampura wah ka diri kuring. Sawab eta pisan anu dipiharep ku diri kuring. Kan tenan komo bari kuring dibebaskeun mah taya aparat kapolisian ngahukuman ka diri kuring. Kalintang bingahna Ki. Ngeunaan warga mateni adik kuring keun bae Ki. Moal jadi masalah. Caritaan Dudung mungguh leuleuy nyaritana. Estu dirina henteu nembongkeun adat-adatanana anu goreng kasebutna. Kidamiri sabaraha kali manggut laju ngawalon. Jang tu kukula Ujang baris dibebaskeun. Moal kudu aya aparat kapolisian sagala rupa datang ka dieu ngahukuman diri Ujang. Ya paling-paling ku ayana kapolisian ka dieu teh nyaeta pikeun ngahukuman Rustam katut Lasmini anu boga pokal jeung rencana goreng ka Randi. Ayeuna majuk geura miang angguran mah tinggalkeun ieu tempat. Bari bawa yeuh layon adi Ujang ka lembur. Pikeun terus dipulasara sakumaha mistina. Ngan poma Ujang ti waktu ayeuna kudu daek babalik pikir. Ulah daek dititah ku batur anu boga niat daleka ka sasama. Dina harti Ujang kudu bener-bener tobat nya ngeureunnan milampah goreng. Kitu tah Jang. Ceuk Kidamiri terus pepeujeuh ka Dudung sangkan Dudung daek tobat ngeureunnan kana milampah jahat. Mun Aki pepeujeuh ti Aki
Destokeun pisan ku abdi. Permios aki abdi pamit. Tembal Dudung bari langsung pamitan. Nya juk jang juk. Cek Kidamiri. Layon Dadang terus dipangku kumanehna, arek dibawa ninggalkeun eta patempatan. Geus kitu mah Dudung terus ngaleos indit harita teh ninggalkeun eta patempatan, bari mawa Layon Dadang ka lemburna pikeun tuluy di Pulasara. Sedengkeun warga mah terus arindit ka tempat kejadian di mana Randi masih keneh keur tarung jeung Rustam. Anu tembong Rustam keur ngebubat babitkeun celurit natea Karandi. Huk 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 gurilap celeng plos. Sababaraha kali serangan Rustam ngahyung teu keuna kana sasaran, ngeplos ka tempat anu kosong. Edan si Randi bisa ngana ilmu silat, si Dudung jeung si Dadang kalapur pengkhianat. Rustam gegeramateun pisan hatena ambek ka ditu ka dieu. Kumaha? Arek diteruskeun ieu tarung teh Lur? Atawa arek ngaku saha anjeun anu sabenerna? Lamun maneh ngaku, geus sebet tepi ka dieu tarungna urang teh. Urang geureunan. Hah! Sadu teuing, kudu mundur satuncang beas deuleu dewek mah Randi. Wah, rasakeun yeuh. Hiat! Gajeleng Rustam ngagajeleng deui naranjang ka Randi. Celuritna ngagurilap arek ngahanca sirah Narandi. Ari Randi surti eta kaayan teh kudu buru-buru lekasan. Barang jeung kitu panonna Randi terus netep kana sukuna anu jadi lawan. Dirina ngarti anu jadi lawan kuda-kudana puguh pajengjar. Ku kituna Randi ngarti Rustam memang teu make jurus dina tarungna. Oh, iya kalemahanna teh cenah. Oh, hampula Lur. Hei! Leplos. Randi ngarendekeun awakna ka handap, nyingkahan sabetan celuritna musuh anu harita ngolebat luhureun sirah. Barang jeung kitu leungna Randi duanana terus peta ngarawel kana bitisna Rustam, duanana terus digalieukeun. Bet oleang kedebut. Puguh we atuh asa dibantingkeun Rustam teh. Awakna Rustam langsung ngaleap ka tukang ngageblag sirahna neunggar kana bata. Manehna teu menyat deui. Rustam terus ngelenggerak kapiuhan, teu inget di bumi alam. Warga anu geus ngagimbung harita tembong daratang kapalebah dinya nyaksian kana eta kejadian. Tapi teu bisa majar kumaha, pengurus oge teu bisa nyalahkeun ka Randi nalika Kidamiri mariksa kaayaan eta laki anu sing horeng Rustam geus eueuh napasan. Bari muka taregosna Kidamiri nyarita. Keun bae Jang Randi jeung kudu salempang. Rustam ayeuna ajal. Bongan manehna bet jahat. Waca warung Jang Randi tepi kabeak diduruk. Cek Kidamiri bari ngabeberah hatena Randi anu keur tagiwur. Sabab reuwas Rustam tetela geus binasa. Mohon nuhun pisan Aki. Kitu pisan. Nanging tetep we abdi teh ngarasa dosa ieu teh. Margi ngabela diri tapi lawan tepi ka binasa. Aduh. Nyakeun wae Jang Randi. Allah mah maha uninga. Hayu warga. Eta layon Rustam urang bawa ka imahna. Urang sogrokeun ka pamajikanana anu sarua dalekana. Kidamiri marentah ka warga eta lembur sangkan mawa layon Rustam ka imahna. Kabeh henteu baha. Jeung teu kacaturkeun deui kumaha di jalana, kabeh tarpi kanu dituju. Hanjakal Lasmini geus eueuh di tempatna. Di barung jeung hanjelu warga kapaksa daek teu daek kudu mulasara layonna Rustam tepi ka rengse.
Hocapkeun Randi anu harita manehna tuluy balik ka imahna. Pelutrak panto imah dibuka ku Randi, laju muru ka jero imah. Hawar-hawar ku Randi bisa kadenge, sora Kartika keur hahalukungan, tapi lain nahan ka nyeri, malah siga nu keur meunang kanikmatan. Ai, kunaon cenah di Kartikanya, bet halukungan kitu. Randi halisna tembong kerung ngadedengekeun kana eta sora sabari jeung lempang ngadeukeutan panto kamarna Kartika. Sadar yen di jero kamarna Kartika harita aya nu nyurigakeun, Randi gancang ngadobrak eta panto kamarna Kartika. Brak, gajleng! Randi langsung asup ka jero kamarna Kartika satengah ngagajleng. Barangsuk Randi kacida kageteunana harita teh. Waktu aya di jero kamar tetela, Kartika awakna nyampak keur dibuligir tanpa benang salambar, bari digulang gaper ku hiji lalaki anu rupana persis dirina. Kartika rada ngajerit kaget waktu panto kamarna aya nu ngadobrak ti luar bari tembong hareupeunana kiwari aya dua jirim jalma kembar teu dipicieun sasieur nyaeta dina rupa Randi. Saurang mah puguh jelas henteu make baju, sabab tadina oge eta jalma anu rupa Randi teh keur paduduaan jeung Kartika di jero kamar. Saha atuh eta Randi palsu teh? Nalika Randi geus ninggalkeun buruan imahna rek terus laju ke tempat warung. Harita teh belegedeg, jirim jin batara kala salin jinis mindah rupa jadi rupa Randi mamalihan. Estu persis teu dipicieun sasieur, boh tina pakeanana, boh tina rigigna, sorana oge malah sarua harita teh taya anu beda. Manehna joal ngajantang di jero imahna Randi di balik panto, laju lempang ka jero kamar Kartika, tur teu asa-asa deui ngan gabruk weh Randi mamalihan teh ngarangkul kana awakna Kartika bari ngomong. Kartika, Akang Sono Kartika. Ya Akang Kartika, ya Akang. Napas Randi mamalihan kot karenghos ngahebos kana beungeutna Kartika. Sedengkeun harita Kartika anu karak pisan sare rada tibra joal ngorejat bari ngahanju sabab eungap ditindihan ku Randi mamalihan teu sidikna digalentoran. Akang teh sanes ka warung, tapi ayeuna geuning. Kartika teu bisa labas nyaritana, sabab bibirna kaburu diantelan curug ku Randi. Ulah kaget atuh Kartika. Akang apan teu lila ka warungna ge. Temba Randi mamalihan kalawan beuki pageuh we rangkulana teh. Ari Kartika puguh memang henteu nyahoan manehna mah yen eta teh Randi mamalihan anu kiwari arek ngarungrum ka dirina. Mata Kartika henteu ieuh baha jeung nolak pikeun ngabales kana rangkulan-rangkulan Randi mamalihan harita. Akhirna jajab kasuka antara Kartika jeung Randi mamalihan teu bisa dipondah deui, lumangsung di eta jero kamar. Kartika bener-bener lebeng jeung luput teu sadar kana kaayaan yen dirina geus katipu atah-atah ku jin batara kala anu harita ngareka perdaya ka dirina. Allahu Akbar. Demi langit jeung bumi, kuring teu tarima kana ieu kanyataan. Anjeun siluman laknat. Ai. Didinya anu Randi palsu jeung siluman malur. Kartika, bisa milih beureunan mana Randi asli jeung mana Randi palsu. Akang pan anu asli, Akang lain siluman. Randi mamalihan muter siasatna nanya ka Kartika anu keur ngahulang kaget, sieun jeung bingung ku eta kaayaan. Mata Kartika boro-boro bisa ngajawab, manehna kalahkah ngabige bari merungkut disimbut lantaran kasima. Randi asli teu kapancing ku eta kaayaan, manehna tetep sadar sabab dirina boga cara anu paten mangsa ngabungtikeun mana Randi asli, mana Randi palsu. Teu talangke Randi asli gentak manehna ngucap asmana Allah.
disambung ku maca ayat kursi 3 kali jeung Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Umrahna memang laksana jeung sapaneja ti pangeran zatna ilahi robbi. Randi palsu langsung ngegero nahan kanyeri, bari wujudna langsung robah kana wujud aslina, jadi wujud tangtungan jin Batara Kala saujratna. Aduh, panas, Randi, panas, 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 manusia, panas. Nempok itu atuh Kartika jadi sadar, dirina memang geus kareka perdaya ku makhluk gaib anu nyaruaan Randi salakina. Sejeleng Randi terus ngagajleng ka hareup, dua dampal leungeunna nempel kana dadana jin Batara Kala anu kadenge sora kabeulem bau hangit. Jin Batara Kala tuluy ngagero bari jirimna terus ngiles. Mulang deui ka nagarana, cacap tepi kadinya waktuna jin Batara Kala aya di alam dunia. Randi teu sadar, lamun harita peso balatina dudung kabawa ku manehna, terus ragrag di eta jero kamar ngagoler dina keramik. Rampayak. Kep. Kartika tembong manehna nyakot eta peso balati dina luhur keramik bari ngagerentes. Leuwih hade. Aing ajal binasa ku ieu peso balati daripada diri aing kudu nyandangan diri anu kotor ngancikna getih siluman di ieu rahim. Pileleyan Kang Randi, pileleyan. Cek gerentesna hate Kartika bari neuteup tonggong Randi beueus ku cimata. Peso balati ambles tinggal gagang nawungkul anu katembong napal dina beteungna Kartika. Ngahaja ditubleskeun ku Kartika sorangan. Getih langsung ngaburia loba pisan tina beteungna Kartika. Tina bahamna oge sarua loba kaluar getih. Getih hideung semu kental muncrat maseuhan kana gado jeung dadana anu buligir. Mama! Irpan katut adit anu ti tadi keneh ge memang tibra sarena harudang bareng jeung Kartika anu mulang. Kartika! Kartika! Randi ngagero kaget, bari manehna langsung muru ka Kartika anu harita keur jejengkengan ngutahkeun getih. Kang Randi, mi HP baru dah Kang. Pang jagakeun. Kartika dina sesa-sesa kakuatanana manehna nyarita ka Randi tug tepi kanyakleukna, raga paturai jeung nyawa. Kartika! Randi terus cuuh ku cimata bari ngarangkul layon anu jadi pamajikan. Geus puguh ari barudak mah harita teu kudu dicaritakeun deui kumaha rasana ditinggalkeun kudu jadi indung. Ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen. Halimah manehna teu sare parat tepi ka jana dileutik.
Manehna geus ganti baju jeung salin diwadahan kana kaneron. Sukmara anu keur sare tibra harita terus diais ku Halimah ku samping kebat. Maksudna arek dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Tetela geus satengah 2 Janari geuningan diri aing nganti-nganti Kang Batara Kala mulang deui ka ieu imah. Tapi Kang Batara Kala ayeuna taya deui moal datang. Siga nama Kang Batara Kala teh nya manehna kasoran ku si Randi. Lamun nya teh kitu leuwih hade aing ayeuna keneh lunta ninggalkeun ieu tempat. Teu kudu nungguan deui waktu dina poe isu. Sabab diri aing geus teu sabar. Hayang buru-buru neangan jeung manggihan jalma nu ngaran Nyai Cangkurileung guguru ka manehna. Sugan we manehna daekeun narima diri aing jadi muridna. Aing rek guguru ka manehna. Aing hayang jadi jalma sakti. Aing hayang jadi malespati ka si Randi anu geus ngancurkeun kahirupan aing. Pileuleyan imah kuring. Kuring ayeuna arek lunta ngalap ilmu panemu. Kitu geuning baraya lalampahan Halimah teh anu mungguh sarakah taya hinggana. Anu antukna hirupna taya pangenjedna pisan. Ngalajur nafsu sagala ngarasa kurang naon anu dipimilik ku manehna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina dongeng anu kapihatur dina judul Balad Siluman tamat dugi ka dieu. Kumaha lalampahan Halimah katut Sukmara salajengna? Kumaha Lasmini oge anu bari sarua neundeun dendam ka Randi? Oge kahirupan Jayed katut Rukmini? Kumaha salajengna engke? Irfan, Adit, nah bakal kumaha nasib salajengna satu tas ditinggalkeun kudu jadi indung. Pon kitu deui Usman asli anu tangtuna wae keur digembleng pangarti ku kikawat wajah di hiji tempat. Nah bakal sadar deui emutanana atawa moal. Ieu carios teh nyambung kana carios salajengna anu nuju disusun ku pangarangna nyaeta Kang Rudi Yansah kana judul Anak Titisan Iblis. Mangga tong lali diantos wae guaran salajengna dina jilid anu kadua. Kumaha? Naha ieu teh janten duilogi, janten trilogi, atanapi caturlogi, atanapi langkung. Mangga urang antosan buah karya ti Kang Rundiansah salajengna. Samentawis carios Anak Titisan Iblis nuju disusun, insyaallah dongeng Sunda ti Capruk Radionet bakal medar judul anyar dina waktos anu bade dongkap. Sim kuring tekendat kanuhunkeun kana sagala rupi perhatosan sareng pangrojong para wargi kaum dangu netizen sadayana. Oge nada dihapunten kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan salami medar dongeng Sunda ieu. Mugi-mugi aya hiburan, aya hikmah sareng aya mangpaatna anu tiasa dicandak ku urang sadayana tina ieu carios. Bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging haja-haja mung sakadar kaleresan. Patepang dangu deui dina dongeng salajengna. Sim kuring seja amit mundur. Salam baktos kasadayana. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.